Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Bisa kene sia calangap. Bisa kene sia ngomong ha. Sakedeung deui sia. Moal bisa ngap deui ha. Teu nanaon. Sok kabeh ge maju. Ulah hiji-hiji kagok ku aing mah. Dijieun surundeng ku aing mah kabeh ogenan lah. Hayang ngajajal we kenapa ngabisa sia. Sia modar ku aing. Disate tak ku aing mah. Dijieun dengan kejo sia. Atuh puguh ngadengeut caritaan tua kampung kitu. Si Brewok jeung Sarkoni nafsu ngagugudug amarah teu kawadaha. Sabab tua kampung teh eleh susumbar. Sarkoni jeung si Brewok silih pelong bari jeung garecok dina hatena sewang-sewangan. Wah iya anu kungsi gelut jeung Kang Birong teh nya. Jelemana teh meniku wani-wani teuing ngabacot teh tah. Kawas henteu uyahan bae jelema teh. Janji celawak. Kitu cenah cek Sarkoni. Paneutupna pinu kuda sapanasaran jeung hariwang. Nandakeun siap narajang ka tua kampung. Nah kala kating harulang kitu uja sok maju. Pilih awak aing ku sia. Mana anu pangrasa sia udu. Arek ti tukang pe. Ti hareup najan aing teu moal pakarang di ladenan. Cukup kuleungeun kenca we. Mana sok ka dieu kenca bedog teh? Kana awak aing keun sok ka dieu. Ngadenge Marna ngomong kitu, Sarkoni langsung hembatkeun bedogna. Anu dituju nigas kana beuheung Marna. Bari jeung ngagorowok. Celong! Hiuk 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 hiuk. Bedog bari jeung dikupat kapit. Aneh memang aneh pikeun Sarkoni. Kira-kira sajengkal deui kana awak tua kampung. Leungeun Sarkoni jiga nu ngepret. Pereus pisan karasana. Terus ngagoak berjeng mundur dua lengkah katuka. Waduh, kakang, peres. Aduh, kaya lengan inyong ya. Alah, naku naon atuh. Jarig jeug. Pluk, bedog Sarkoni teh murah. Nampo Sarkoni mundur berjeng jarig jegan. Langsung si Brewok teh ngagunakeun leungeunna. Anu dieusi ku tanaga jero. Bari jeung ngagerentes dina hatena. Wah, jigana ieu anu gelut jeung si Birong teh. Buktina eta jalma teh teu ngagunakeun naon ogenan. Si Sarkoni nepikeun ngagoak kitu. Wah, bener ieu mah. Moal salah deui ieu mah. Pasti jelema ieu si Jangkar Warah teh. Urang ajar sia teh. Kitu cenah cek si Brewok. Bari masang kuda-kuda leungeun katuhu ditarik kana hareupeun dada. Terus dikepeulkeun lempang ka hareupeun. Bareng jeung narikna leungeun kenca ka tukang. Sakaligus luncat si Brewok teh. Bari nengeulkeun leungeun katuhuna. Hiat! Sea! Ceduk! Ceblak! Juralit! Jarig jeug! Awak si Brewok jajarig jeugan. Alah. Saha sia belis? Alah, wadi-wadi ngahalangan kana pamaksudan aing. Saha eta? Saha? Ari tua kampung teu sadar. Pas beunta harita teh, di hareupeun tua kampung aya nu seuri. Ulah sok dalaka ka papada manusia, Lur. Awon eta teh kasebatna. Ngadenge sora asan wawu. Tua kampung tuluy mundur sababaraha lengkah. Maksudna mah bisi ngagokan ka eta jalma. Si horeng si mana horeng eta teh Darman anu tas balik ti huma. Manehanana boga pirasat nu teu hade. Mantakna gancang mulang peuting-peuting ge kalemurna. Setan ngalas berarti Andika anu geus ngepret pepeuteyan leungeun ngaing teh nya. Kurang ajar si ucut burung. Cek Sarkoni kakara sadar kana naon anu geus kajadian. Padahal manehna teh hiji jago anu geus meunang pangarti. Kusabab Darman leuwih pinunjul jeung Sarkoni. Pasti Sarkoni kabeunangan. Terus harita teh susumbar. Ari Darman pok nyarita. Kisilah. Aing paling teresep lamun nempo jalma anu dianiaya ku papada jalma. Ngarti sia?
Sia jurig mereka yangan. Setan alas. Sia wani ngahalangan kana pamaksudan aing. Bisi sia can apal. Aing anakna Ki Gaper deuleu. Hiji jajadug rampog anu geus moyan. Si brewok susumbar harita teh. Bari jeung nyebut Ki Gaper. Ari Darman ngahulang sakedapan mah. Pok ngagarentes dina hatena. Bari jeung ati-ati bisi diserang teu pupugu. Keke. Asa pernah ngadengi aing teh ngaran Ki Gaper teh. Asa moal mungkin. Kitu cik garentes hate Darman. Pok deui Sarkoni teh nyarita. Kakang, ngulah dibawa nyerita jelema anu kieu mah mending podaran we sekaligus. Ketras, prak supaya modar beres lah. Emangna aing teh reungit sia gagabah nyarita teh. Nepikeun ka dikecras-kecras pugu aing teh da anak cau sia. Meureun aing teh memeh ditoel ge. Bertindak heula deuleu. Kitu ceuk Darman. Bari jeung nulak cangkeng nyang hareup ka Sarkoni. Ngadengi Darman ngomong kitu. Teu anta parah deui tenggeulan jeung tajongan si brewok teu eureun-eureun nyacer ka Darman. Ari Darman teu mundur satunyang beas, malahan mah kalah nahan segala serangan ti si brewok jiga nu hayang ngukur kana kekuatan lawan. Deg plak des sorak tenggeulan nu diadu jeung ditakis ku Darman anu ngakibatkeun si brewok harita teh ngagoa. Des geduk des. Aduh, leno alah, leno cete kurang ajar. Aduh. Blue si brewok teh nangkuban. Hak, dadana titeuneut kana taneuh. Koreja tudang deui, gek diuk sila meneko, bari jeung narik napas panjang. Kaciri tina seras labiwirna ngalai geuti kental. Disusul ku Sarkoni anu maksudna mah arek nyerang di ka Darman. Tapi kakara ogenan rek ngalengkah. Ti tukangeun Sarkoni aya anu nempak. Hop, hit, sok. Dia, yang dewek aja lah. Hiji lawan hiji. Gebeg, Sarkoni teh ngarenjag reuwas. Ngadenge ditukangeun manehanana aya nepak bari jeung teu apal irah datang. Waduh, ngurang ajar sia. Ngaing Sarkoni muridna Ki Gaper ye. Aing. Cek Sarkoni, teu karasa nepak dadana tarik teuing atuh jadi rada ngohkoh harita teh batu. Ari Idon kalah kasiri ngadenge muridna Ki Gaper teh. Sahanya nih ngaran teh dedengan teh Makroni muridna Karung Gober. Pantes teuing sia, pantes. Waduh, kurang ajar sia bangsat. Menghina ke ngaing disebut Makroni sia. Bogo da makanan ringan atuh. Bari jeung Karung Gober sagera dibawa-bawa. Nyucunga sia kurang ajar. Rasakeun sia ieu, rasakeun cing aing ieu. Sarkoni teu anta parah deui, narajang ku tanaga nu rohaka. Apal ieu lawan teh lain bantrak-bantrakeun. Keur kitu katempo harita teh ku Idon. Aya lolongkrang kosong anu muka dina palebah kerek Sarkoni. Atuh teu anta parah deui najongkeun sukuna ditujukan harigu Sarkoni. Sajurelat keceleng bari dibarengan ku awak anu ngajuralit keuna pisan harita teh ka Sarkoni. Hiuk cebrot juralit cengkang dayagdag gorowok Sarkoni tengah gorowok. Waduh, aduh, ngurang ajar burung ngigang aing nyeri kebenangan si juriga tangadol teh. Waduh, ente sopan ngaing nyerieun jangkar teh. Waduh, anu make kehed. Cek Sarkoni bari mundur tilu lengkah hampir-hampiran nangkuban saking kutarik-tarikna tajongan Idon. Nempo Idon sakitu gesitna. Tua kampungan bati molohok teu nyangka jeung teu nyana serangan lawan teh bisa ditadah bari jeung dina kayaan teu pati caang ngan kacangan ku lampu cempor kitu oge anu ngait di imahna tua kampung. So keterukeun sia lah. Pangabisa koweh. Susumbar sia lah. Make jeung arek nyabut nyawa batur. Ugo da jukut dicabut atuh. Dasar bado gelo sia teh. Garong ata adol. Kitu cenah cek Idon. Ngadenge Idon ngomong kitu Sarkoni mani ngaheap amarahna. Teu anta parah deui. Seret mageuhan kuda-kudana leungeun kenca.
rada ditekukeun di hareupeun dadana leungeun katuh lempeng dina luhureun pingpingna. Sorot matana hurung, lir mata car, beureum burahay, kadia iblis arek ngahakan mangsana. Teu lila kadenge harita teh. Trek-tek sora urat-urat jeung tulang-tulang Sarkoni disarada. Pok idon tengah gerentes dina hatena. Wah, geus kajudi ku aing mah yeuh. Sia teh geus make salah sahiji ilmu andalan sia tah, kurang ajar. Kitu cenah cek idon. Ari si brewok harita teh tarung patutunggalan jeung Darman. Si brewok make jurus-jurus andalan anu jarang digunakeun. Lamun keur kadese dampal leungeunna dikepeulkeun, teu lila hiuk ditenggelekeun ka Darman. Anu dipimaksud ngarah beungeut jeung beuteung Darman teh bisa kabeunangan sapada harita. Darman lain budak kamari sore, sakilat mundur setengah lengkah. Bari jeung dua serangan si brewok ngahaja diadukeun jeung leungeun Darman. Dua kekuatan paadu. Des, tuh. Darman ngahaja hayang ngukur kekuatan lawan. Teu lila katempo si brewok teh mundur. Jarig jeug, jajarig jeugan. Bari tina irung si brewok harita teh kaluar getih beureum anu diakibatkeun tina bentrokan dua kekuatan. Ari Darman mah teu ieu mundur satunyang beas. Sakit tu pangabisa sia teh kantun we susumar tajigan nu heueuh arek maragat ke nyawa aing sok maju deui sia gunakeun jurus-jurus anu geus ku sia dibogaan tah tadi teh saha aki gupar gaper ngagaper we ka ditu meureunnya marasihan kalakai pantes ulang si brewok teh ngahulang bari nyusut getih anu kaluar tina juru bibirna beuki lila teh beuki loba. Uluh, tu nyangka, kakara aing mah kakara erek jajaten ku budak satepak. Saha tu ieu teh? Budak-budak geus boga tanaga jero ieu, anu rohaka pisan. Mun lawan nu atah-atah mah, geus kudu ngapabengkang tah. Boro-boro, wani ngadukeun tanaga lapisan, ku katenggel oge geus ngacengkang tah ku aing teh. Wah, aing kudu kabur kaya kieu mah, moal kuat nandinganana ieu. Dagoan sia, aing bakal panggih deui, ngadu jajaten jeung sia. Si brewok harita teh bari ngumpulkeun sesaka kekuatanana terus mapatkeun ajian puseur banyu anu dipimaksud ngondang angin jeung ngalikeun perhatian musuh. Kitu di Sarkoni anu ragot harita teh jeung idon manehna ge sarua ngarasa kadese. Sarua ngumpulkeun tanagana langsung mapatkeun ajian puseur banyu dak dumada anu tadina di lembur campaka ngan kadenge anu marurung jeung careuri sakapeung kadenge pangisi lembur anu ngagoak jeung ngagorowok. Akibat salakina ditandasa atawa sato-satona dipado. Sakicepan angin anu tadi ngahiliwir teh. Hiu angin teh gede pisan dituturkeun ku hujan anu jiga dicicikeun ti langit. Bareng jeung datang eta kejadian teu sadar Darman jeung idon ngahulang sakeudeuh. Kek. Aya naon ieu teh? Dak dumadak pisan, angin mani ngaguru bari jeung dibarengan ku seahna hujan. Jeung mani badag pisan di hujan teh. Kitu cek Darman. Curingkang, juralit kolepat les. Sarkoni jeung si brewok teh naringgalkeun buruan imah namarna. Ari idon jeung Darman anu keur merhatikeun hujan angin. Musuhna sakolepat geus eueuh di hareupeun manehanana. Teuing ka mana leosna. Pas angin jeung hujan eureun, geuningan musuhna geus areueuh. Tua kampung anu ngamimitian nyarita teh, bari jeung arap-ap eueup jeung anu kasima, jeung reuwas nempo si brewok jeung Sarkoni geus areueuh. Jang Darman, yang itu musuh Allah Jang. Kabur Jang. Kitu cenah cek tua kampung. Wah, kurang ajar bisaan tah si garong edan teh. Nipu ka aing. Awas pokona mah lamun papanggih diparagatkeun nyawana. Moal dibere ampun pokona mah. Kitu cek idon kukulutus ka musuhna. Bisaan ngalihkeun perhatian anak ka aing teh. Ari sugan teh bener tah. Ari sugan teh bener hujan. Ari buktina hujan buatan. Baruk nipunya ka aing teh. Anu jadi pamikiran teh naha bener kitunya. Eta teh muridna Ki Gaper. Aing jadi penasaran. Pernah ngadenge tah.
Abah nyaritakeun ngaran gaper-gaper kitu nah bener gaper eta kitu anu dicaritakeun ku Abah. Tapi moal mungkin da cek Abah mah Ki Gaper mah parid ke bawah caah cenah di warungan. Basa maling adina bapa. Kitu cek galecokna hate Darman. Sajong-jongan mengahulang. Terila leos ngadiketan tua kampung dituturkeun ku Idon. Nanya harita teh ka tua kampung. Amu, kumaha salamet amu? Patua, kumaha ya salamet? Cek Idon harita teh bari neuteup antep ka tua kampung. Bangun heran, nempo Idon sakitu gesitna dina ngalawan komplotan Garo. Alhamdulillah ujang, ngan barang-barang mah ludes, malahan mah tai embe sakarung nu di luar ogenan tadi gondol rampok, samarukna meureunnan suuk. Teu nyaho getang, lamun rek dikalua mah di ditu. Asa kateuingan tagarong teh. Kitu cenah cek tua kampung ngabejakeun kejadian anu tadi disebutan taya anu kaliwa. Sakieu ge alhamdulillah wa urang ditang tayungan keneh. Lamun telat 5 menit we tah. Wa teh geus kudu perlaya dibinasa ku iblis tah anu taya rasa kamanusaan. Jeung kumaha tah nasib urang lemur campaka. Tuh geuning sababaraha imah loba anu diruksak. Geus lir meureunnan pangeusdina tah di Garong. Urang pariksaan we atuh wa sakalian diroris. Bisa anu tatu jeung cilaka. Kitu cek Darman. Nyarita ka tua kampung. Ari tua kampung karek sadar harita teh manehanana bakat ningku soak kadatangan ku komplotan begal teh. Anu teu kacerak ngaleos kabur ninggalkeun lembur. Ai, nya ujang, hayu atuh urang sakalian we tempo. Tadi teh aya nu ting jarerit bari jeung ting karoceak. Jiga nama meureunnan para pamuda ngalawan teu untupan. Boa aya nu kena ku Rajapati ujang. Kitu cek Marna harita teh. Bari singkil arek ngaroris lemurna. Kasampak teh awewe keur ngagarukuk ceurik. Aya nu keur ngagugulung salakina. Aya oge anu lolongseran jeung cerikan harta bandana anu kabawa ku komplotan Garo. Ayeuna mah wa urang urus wae nu tatu tuh, urang obatan. Cek Darman bari mariksaan hiji-hiji anu kena ku tatu. Nya geus kitu mah sararea teh jual-jual karumpul di hiji buruan anu rada lega. Nya geus kitu mah babarengan ngabereskeun kayaan barang-barang anu patoleksak jeung mariksaan sagalana bari jeung nambaan anu taratu. Cag ayeuna urang tinggalkeun kayan di lembur Campaka. Ayeuna urang caritakeun di salah sahiji leuweung geueuman. Sora sasatuan anu garalak di sarada. Kayan ning maung bagong disambung ku ajag leuweung anu babaung nandakeun eta leuweung teh kacida sengitna. Harita aya 2 jalma anu keur lulumpatan. Kaciri ting baleg-beg hideung kokolebatan. Ibarat hiji iblis anu keur neangan mangsa. Terus ngarandag salah sahijina. Bari jeung mali katuka. Ari sia lalampahan teh mantak nyerakeun dewek biro. Pira oge dan ngalawan mangkeluk sasiki. Nepikeun ka teu bisa sia mah. Anu dipikiran teh ngagigiwok we jeung ngagigiwok. Nah, kawasia oge nan teu butuh atuh ngagigiwok. Sarua wae lah jiga aing teu gaop neuleuh anu herang jeung neuhneur sia ge. Sok poho we tah kana barang garongeun nu sajen mah. Kitu cenah. Ngadengi biro ngomong kitu japra ge jempet ngomong deui. Sakedapan mah nu ngaromong bari jeung diuk harita teh ngareurekeun ka cape dina luhureun tangkal kai. Anu dahana lemprah tu manina. Bisa pake nempo ka sakuriling eta leuweung. Barang ngalieu ka hiji gunung anu rada jangkung. Katempo ku birong. Celak-celak aya cahaya. Dasar panon garong anu geus kalati. Pananjo birong sakitu sikitna. Pok nyarita harita teh ka japra. Daya ai kusia aya damar tuh cika-cika sahanya di tengah leuweung jati kitu cek birong harita teh.
nanyakeun ka Japra. Ari Japra musirkeun panona kanu dituduhkeun ku Biro. Nu bener euy. Kebeneran atuh di tengah leuweung kieu aya udageun. Sugan we atuh aya kahakanan euy. Urang padog we lah. Lumayan tah. Keur bakal di jalan. Lamun sig aya jalmaan mah tah heg ngalawan, podaran we sakalian lah. Kitu cenah cek Japra. Estuning teu boga rasa perasaan pisan ka batur teh. Asal ngeunah sorangan wae, anu penting seubeuh sorangan. Keun we batur maripu. Ngadenge Japra ngomong kitu sakilat curalit jeleng celek. Birong jeung Japra teh geus nincak lemah, sakolepat kerelas jeleng. Teulila geus aya dilembakeun eta gunung anu kaciri aya cempor caa. Japra jeung Birong naik kana tangkal kai anu pangjangkung. Maksudna mah rek nalungtik kana datangna eta cahaya. Eta tempat teh anu katelah Gunung Karangbawang beulah wetaneun Lemur Cipicung. Barang geus tepi kana dahan anu pangluhurna, panon Japra harita teh musir kana hiji wewangunan. Katempo jelas ku panon batin yen di jero saung ranggon teh aya 3 jalma, anu hiji lalaki, anu 2 awewe. Waduh, oi. Dasar milik aing rong. Deuleu ku bobolor sia, deuleu. Di saung ranggon aya awewe ngajepat 2. Cek Japra harita teh ngomong ka Birong. Ari Birong ngadenge Japra ngomong kitu terus nyarita. Baru teuing di tengah alas leuweung ieu aya ambewe. Hihihihi. Anu bener atuh Kang. Kadek lah bisi kun. Piraku ari manusia make jeung ngarengkol di tengah leuweung geledegan mah kitu. Kadek lah sing ati-ati urang teh bisi kabobodo teh nyok bisi kasamaran tingali kitu Kang. Ulah sok gagabah jeung gurung gusuh. Yakinkeun heula anu pasti lamun geus bener eta manusia nah keur naon make jeung aya di dasar leuweung. Lamun lain manusia nah atuh nembongan jadi awewe kitu. Cempe sia Birong, cempe. Sia masalah wasna kana pangabisa aing teh me pengkeng we. Piraku aing ge ngomong ngacapruk ka mana daek atuh. Cicing, sia marek percaya heg henteu jeun ka aing. Anu penting eta nu kadeuleuk ku aing. Kitu cenah cek Japra. Bener we harita teh yen anu ditalingakeun teh nyaeta saungna Wikanta anu keur bubuara rek ngadon ngahuma di eta leuweung. Harita Wikanta can sare wanci kitu. Manehanana can ukul wae. Bari ret kanu jadi anakna nyaeta Oci. Manehna mah geus ngaguher kerek ti tadi kene. Pok Wikanta teh nyarita ka pamajikanana anu geus lalajepan rek sare. Sok Nyai, geus peuting ieu teh ye. Geura sare kadinya. Ari Iwin ngadenge salakina nyarita kitu teh gancang ngajawab. Nya Kang, akang ge geura sare atuh. Ya hate abdi mah aneh ye asa tagiwur kieu teu pararugu. Nah bakal aya kajadian naon nya Kang nya asa gagabegan kieu ye. Duh Gusti Nu Maha Suci, mudah-mudahan ditebihkeun tina naon rupi bahaya anu tumiba. Kitu cenah harita teh cek Iwin. Ari Wikanta maling reret harita teh bari pok nyarita. Nah, nyarita kitu Nyai. Narek aya naon kitu. Urang teh geus ampir 1/2 bulan di dieu teh. Sato-sato leuweungkeun we napsi-napsi. Anu penting mah urang teh ulah ngaganggu maranehanana. Tan wande maranehna ge moal ngaganggu ka urang. Kitu cenah cek Wikanta. Sabenerna hate Wikanta ge ngarasakeun harita teh aya pirasat anu kurang hade. Panenjobatin Wikanta dina peuting harita. Asa bakal aya kejadian. Tapi teu digaruahkeun kanu jadi pamajikanana. Ari mungguh Iwin. Dasar hate awewe teu bisa dibobodo keukeu ngarasakeun keueung jeung hariwang. Aya rasa kamelang dina peuting eta. Atuh satuluy nama. Iwin jeung Wikanta teh terus ngaharulang. Dina hatena galecok sewang-sewangan. Mikiran pirasat anu datang ka maranehna. Harita ruduaan tingkat tayep. Ngadeuketan ka saung ranggona Wikanta. Keur kitu pok si Birong teh nyarita.
Dasar kudu enteng ieu mah. Teu kudu apluk-aplukan. Tuh deuleu ku Japra. Deuleu tuh. Kitu cenah cek si Birong. Ari Japra harita teh anger we melong ka Iwin. Anu kacirina beuki jelas pisan yen anu ngarengkol teh geuning geulis cek rentes hatena. Aya awewe. Awewe na nulis euy. Di leuweung-leuweung aya awewe ngagoler. Ari Birong musame semoy bari jeung nepak kana tak-tak Japra. Ari sia gandeng atuh ke kumaha lamun nyaring tah anu golisna. Gagaba bisi ke pak buriak eueuh sok tarap-tarapti ari nanaon teh. Tuh aya awewe hiji deui anu eta mah jigana teh masih keneh anom. Kitu cenah harita teh cek Biro. Pok deui Japra teh nyarita. Heuy, bener-bener. Nah, teuing atuh nyai geulis. Make jeung hayang cicing di leuweung kieu. Duh, lebar akang mah. Padahal mah sarewe jeung akang dikeukepan teh. Duh nyai, bagja temen ieu mah ieu. Lamun hees digigireun akang, ulah nepikeun ka anu hees teh sifat mi deui anu gigireun teh. Geus beda bauna. Kitu cenah cek si Japra. Nyaan, jol boga rasa bogoh we harita teh. Bubuhan manehna mah lalaki curaling anu teu kaup nampa nu geulis. Harita Birong neges-neges di lalaki anu keur diuk nyang hareupan awewe anu keur ngarengkol. Asa wawuh kana keuretan beungeut tah anu keur diuk tah hiji mangkeluk lalakina. Ai. Tapi di mana aing kungsi panggihnya? Ke aing asa kudu mikir heula ye. Kitu cenah cek Birong. Manehna terus ngalamun, nginget-nginget ka eta lalaki. Waduh, bahaya pra. Bahaya euy. Itu lalaki teh bener anu padu hareupan jeung aing tah. Anu kungsi tarung eta teh. Cek Birong harita teh rada noel ka Japra. Ari Japra malikeun awakna pok nyarita ka Birong. Waduh, anu waras ya teh ngomong teh. Nu waras. Gerak aya di leuweung kieu. Apa cek sia ogedan deukeut pilemuran. Basa tarung teh berarti urang lemur. Sing balik sia teh ngomong teh. Henteu sia teh ari linglung mah. Dedeleuan meureunana eta mah. Japra melotot ka Birong. Teu percaya yen eta lalaki nu aya di saung ranggon teh hiji lalaki anu keur ditareangan ku maranehna. Birong leuwih neges-neges sarita teh bisi bener aya nu sarupa sarimbag jeung jelema anu kungsi tarung jeung manehna. Tapi dia bener euy eta mangkelukna teh anu geus patlak jeung aing teh basa di sisi leuweung. Cek Birong harita teh negeskeun deui ka Japra. Waduh. Lamun bener eta mangkelukna teh kudu pusing atuh euy. Komo lamun bingung mah ulah kagok lah. Urang ranjah wae jeung paragatkeun nyawana teh sakalian. Itu awewena urang bawa jadikeun pamajikan. Nyaah lamun di podaran mah euy sakitu golisna jeung bahenolna. Lu di bawah hees heula tapi euy. Kitu cenah cek Japra. Nya sanggeus kitu mah Japra jeung Birong teh ting jurela clek-clek geus aya di hareupeun saung ranggon Wikanta. Ari Wikanta harita teh geus apal kana datangna eta dua jalma anu kakolebatan ajan dina beleg-belegna peuting. Nyai, pareuma damar, akang aya tamu nu teu diondang ieu. Kitu cek Wikanta. Bari sakolepat Wikanta teh luncat kaluar ti saung, ngajauhan Iwin jeung Oci. Korejat Oci teh hudang tina sarena. Tuluy ting haruleung di saung, bari pok Iwin teh ngagerentes dina hatena. Nya, bener ieu. Kereteg hati aing bakal aya kejadian. Nah saha anu datang ka dieu teh atuh? Kudu kumaha aing pilampaheun? Aya naon, Mak? Bapa luncat keluar. Jiga aing norek diudag. Ari Iwin ditanya kitu ku Oci teh, can ngajawab. Gancang niup damar, teu lila bari ngaharewos ka Oci. Ceklan emak, ulah leupasnya. Ngadenge indungna nyarita kitu Oci surti kana maksud jeung tujuanan. Jerut turun tina saung, leos ka pipir, leumpang ganca. Mak,
Bade ka mana emak teh? Tuturkeun emak ulah leupas. Sok cek lansing page. Kitu cenah cek Iwin bari ngetayap ngajauhan eta patempatan.